Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng sapirebna nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina, amin. Dinten ayeuna teh wasih nyarioskeun oray bedul macok mangkonodnya karya Bapak Usep Romli HM nya. Urang tamatkeun wae ye cariosanana. Kumaha atuh lajengna carios, mangga urang kawitan. Keur ngeunah ijaji sabatur-batur nguyup cikopi jeung dahar belem ulen haneut dicocolkeun kana sambal oncom torojol mangkonod asup gek diuk tepati jauh ti riungan ijaji pesen kopi pahit jeung rupa-rupa kue. Oi tuh tingali euy tenjo mangkonod nanaodannya. Heueuh nya kawas nu rek main ogel wae si eta mah. Di baju badingkut sagala rupa aya pesta kitu euy. Oh nya lah meureun siwah si eta mah siwah euy. Siwah ngadadak. Meureun we mundingna euy didengkut ku urang kamari. Nya geus kitu meureunan siwah anyar Cek nu sejen ngahaminan nya rengse balang dahar mangkonod jengkat ngaririncing-rincingkeun gengge kahareupeun tukang warung. Nya tukang warung unggek terus mikeun duit 2.700 ku mangkonod ditampanan. Geus kitu mah leos ka luar. Nya ningali kitu ijaji sabatur-batur colohok. Oh nya deh euy tu deuleu. Nah teu mayar si konod. Nya anggarnya malah dibere duit ku tukang warung euy. Oh tu asup ka warung pentas euy. Hayu ka ditu euy. Sugan moal mayar di ditu deui. Hayu euy urang sidikeun kagok. Nya wae ijaji baru sabatur baru riak keluar nuturkeun mangkonod indit. Euy gerah bayar heula atuh urut ngopi teh cek tukang warung ngagero. Nya ijaji ngaregog sakedeung ngalemes ka eraan. Mang. Nah itu teh aneh maneh teh. Geuning anu baju dibadingkut mah teu mayar geuning. Ari emang Pan mayar mayar kumaha kitu? aya ngarirencing-rencingkeun pan tadi teh. Nah teu katempo. Nya geus kitu mah ijaji mayar wae tenolih nanaon deui. Manehna ngabacir nuturkeun batur-baturna ka warung nu diasupan ku mangkonod muhun nya kitu. Kuku gengge mayarna mangkonod. Aduh parah. Nya di warung teh mangkonod balanja kaperluan dapur geus jejeg 3.000-eun mah pek ngarincingkeun gengge nu boga warung unggek bari tatabean. Ningali kitu mah ijaji beuki harookeun manehna terus nutur-nutur mangkonod ka saban warung. Nyaksian mangkonod mayar balanjaan ku sora gengge. Teu kaampe nahan kapanasaran barang mangkonod kaluar ti warung nu kaopat. Nya ijaji muru kitu nate bari nanya. Bagea mang
mangkonod na geus dijejeukeun kana naon ladang mun embe teh kamari. Mang Ijaji gening manawi teh saha mang artos di mang teh mangfaat sanes lumayan kanggo abi mah nyawe ku abi teh dianggo meser baju ieu ye mang. Baruk baju naon tah teh euy meni podeleng kitu geuning. Saurna teh baju wasiat. Gaduh manuat mawa makasiat katut mangfaat mang ieu teh. Nah ti mana kengingna tuh. Lantaran disedek tuluy we darak-dak mangkonod ngadongengkeun perkara baju kieu cenah dongengna teh. Jadi kieu mang ya kamari teh barik di pasar tas ngajual munding tapung jeung aki-aki cetuk kuis nyawe nawarkeun badingkut katut kupluk jeung genggena hargana teh 1,5 juta nya ku abi teh ditampik we da teu butuh kanggo nanahaon baju badingkut teh lamun dipake wah kuriak we pasti nyang serikeun atuh ongkoh duitna kita boga ngan tukuhan teu aki-aki teh keukeuh hayang dibeli sabab nyahoeun kuing teh tas ngajual munding kajajaden tuh duh ingwan dademit cenah kitu. Atuh untung jang untung we gancang dijual munding teh embe lamun terus diingu wah bakal ngamadaratkeun euy bakal mawa susah ka nu bogana jaba engkena bakal ngiles teu pupugu sabada nungtut taleugitan pasti ye bakal sagede embe terus sagede hayam engke mah sagede marmot les bae leungit. Enya tah tos kitu teh ladang embe teh kamari nya ku abi teh dipanjarkeun we kana badingkut mang tuturunan teh karuhun cenah nu matak mawa untung nya lamun balanja teh asal make baju ieu teh teu kudu mayar kitu cek aki-aki teh pinanggih. Nyawe kuring teh dah hayang atuh nya rebut we tawar pihargaeun keukeuh cenah kudu 1,5 juta tapi bisa dipanjar 30.000 engke sesana mah dibayar paneuri upami katembong hasiatna ari heug teh dipecak balanja ka warung-warung nya wae mang nya aduh geuningan teu kudu mayar marah di warung kopi tadi mah make dembohan ku duit sagala ka tukang warung teh untung mah make baju teh. Mangkono ngadenge dongengna dadya nepi ka sabatur-batur ka tarajieun pisan. Mah atuh alus kitu majangnya cing ajaran atuh deui ka warung nu itu tuh meuli ududeun sakalian hayang udud dia Cek jaen semu nu hayang ngayakinkeun. Cing hayu atuh mang saksian we nya bisir abi ngabohong. Cek mangkonod ngagedig ka warung panuduhanna. Kop manehna kana udud sabaraha bungkus diutang hitung 1.200. Nya geus kitu mah gengge dikirincingkeun golosor nu boga warung mikeun 200.000 duit 1.800 ka mangkonod. Teteh lah euy eta mah Mang Ijaji baju mujizat Cek raup gogodeg kitu deui dicoba ka warung-warung sejen. Ijaji sabatur-batur yakin cenah dangdanan mangkono deh bener-bener lain baju sama nih muhunnya baju jimat muhun. Jadi kieu we jangnya nya kumaha mang kumaha lamun ditukeran ku kuring baju teh nya bade tukeran ku naon atuh Cek mangkonod api lain harita.
Kumaha tuh lamun ku embe ti mamang teh nya. Ambung eta mah munding dademit. Apaan ku abi kasaksen. Katenjona ku mamang mah munding. Ari katenjo ku abi sarerea embe. Mangkaning cek aki-aki anu ngajual baju teh bakal ngaleungit embung moal Kumaha tuh lamun dibeli deui sahargana nya. Cek Ijaji kekeh hayangeun pisan mibanda baju model kitu. Lamun eta baju kapimilik ku aing. Aing mah moal capek usaha, hayang dahar, hayang udud, kari asup ka warung atawa ka toko, da cukup cenah. Riring-rincingkeun gengge euy. Ya sabaraha atuh Jang, sabaraha? Ari abi mamang seharga pananjer, pamanjerna 30.000. Teu umum atuh. Kawas lain ka tukang jual beli wae. Nawarnya bisa nawar. Kumaha lamun dibelei genggena wungkul bisa teu? Mang teu bisa. Teu bisa kudu disakalikeun kabeh. Atunya jadi we kukuring dijual jadi. Nya mang ari sakirana batian mamang wae. Sabaraha tuh nu benerna ye. Nya ku abi getos disebutkeun pan tadi. Harga pamelina 1,5 juta. Lamun jadi dijual kudu leuwih we ti 1,5 jutanya. Ameh batian euy. Kieu we atunya 3-4 juta kumaha? Der wae adu tawar mangkonod kekeh. Teu bisa turun deui. Akhirna Ijaji eleh baju badingku teh cereng dibayar. Sakumaha panawaran mangkonod 3-4 juta cenah. Duit nama rereongan ti 5. Barudak samut poe ye urang teh moal kudu hese dagang. Capek dagang munding. Cek Ijaji sabatur-batur pilih ganti silih langkul. Bener mang, isukan mah orang init kana ye orang mondok ti berada di hotel, orang dahar ngeuna di restoran kumaha. Satuju hayang ka hotel akur asyik. Nya geus kitu mah mangkonod teh terus ngecis balik ngagembol dilu duit 3-4 juta. Ngagembol duit 3-4 juta. Tenolih ka Ijaji sabatur-batur nya isukna Ijaji teh erek indit ka kota sup ka hotel nupang mewahna nu make bar restoran jeung tempat-tempat pangojayan ngadon sare dahar curak-curak menang saminggu kituna teh geus ngarasa bosen badami pikeun mirek pindah ka tempat sejen. Nya geus asak badami manehna mah beberes baju badingkut dipake ku Sumitra anu kapapancenan cenah adu hareupan jeung tukang hotel barang ngaliwatan pantolobi patugas hotel nanya punten para saderek punten nya bade carek out dinten ieu Sumohon bade. cek Sumitra kituna teu eureun-eureun ngarincingkeun gengge. Mangga ye kwitansiina langsung bayar di kas. Diilikan ngajablag tulisan aya duit 400.000. Kedah mayar geuning. Leres kedah mayar kontan 400.000. Da ku gengge ieu. Cek Sumitra pias. Pek Sumitra teh ngarincing-rincingkeun gengge hampir ada kana irung patugas. Nanaonan maneh?
teu butuh ku gengge kuring mah butuh ge ku duit ceuk petugas hotel nyantak. Nya ijaji nagerkeun maneh srog ka hareup nyarita. Oh, punten punten. Biasa we abi mah upami balanja mondok di hotel sareng sajabina. Oh, nya we tampo mayar teh cukup we. Ku ngaririnceringkeun ieu geng ge. Ku rerencangan tuh anu di baju badingkut. Ah, nah aya wae maneh mah teu bisa kitu. Teu bisa bayar sia. Cek petugas hotel sewot gancang ijaji ngajewang intercom ngeprak petugas keamanan ijaji sabatur-batur dicerek nya adalah di kumaha atuh beraah boga duit 400.000 keur ongkos balik ke teboga samenyon acan nya kapaksa atuh ijaji sabatur-batur teh disiringkeun ka polisi, diperbal jeung dijagerakeun ka pangadilan. Kalawan dakwaan ngayakeun panipuan nu geus dirarancang ti anggalna jeung ngahina petugas hotel ku cara ngarincing-rincingkeun gengge ka tungtung irungna. Tamat cenah muhun, alhamdulillahnya tamat. Carios ore bedug macok mangkonod tamatnya. Atuh Mang Kince ngahaturkeun ka saha wae anu tos ngadangukeun nya. Nada dihapunten bilih aya cariosan anu teu matak meunah. Mang Kince pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi